Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihim dina hakna itu rusul alaihimus salatu wassalam non alfatunatu sifat patona wa ya sareng ari itu patona eta ataya kudu nyaringna hate li ilzamil khusumi karena ngelehkeun musuh wa ibtoli da'awihim sareng ngabatalkeun pirang-pirang pengakuanana itu khusum al batilati anu salah itu da'wa wadiduha sareng ari lalawananana itu patona eta al biladatu belat ail goplatu tegesna poho wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu sifat patona ay ujubil fatonati tegesna wajibna sifat patona lahum ka itu rusul alaihimus salatu wassalam eta anna husanya kalakuan sareng tingkah eta lawin tapat lamun sepi anhum ti itu rusulna wan al fatona tu sifat patona lama qadaru mangka moal mampu itu rusul anna yukimu kana ngadegeun itu rusul hujatan kana dalil alal khosmi ngelehkeun musuh wa sareng ari itu lama qadaru ay adamu qudrati tegesna henteu mampu ala ikomatil hujjah kana ngadegeun dalil eta muhalun anu mustahil li anal qur'ana karena sanyana al-qur'an eta dalan nuduhkeun itu Qur'an fi maudhi'in dina pirang-pirang tempat kasirotin anu seueur itu maudhi ala ikomatihim kana ngadegeunana itu rusul al hujjata kana hujjah alal khosmi ngelehkeun musuh ka qauli ta'ala karena aya dauhan Gusti Allah ta'ala watilka sareng ari itu hujahna Nabi Ibrahim ay hujjatu Ibrahim tegesna hujahna Nabi Ibrahim ala qaumihi ngelehkeun kaumna itu Ibrahim eta hujjatuna hujahna kami ataina anu ngadatangkeun kami hakana itu hujah Ibrahim ka Nabi Ibrahim wa qali ta'ala sareng karena aya dauhan Allah ta'ala hikayatan halanga hikayatkeun an qaumi nuhin tina tentang kaumna Nabi Nuh ya Nuh hai Nuh qad jadalta nyata maduan anjeunna ka kami fa aksarata tuluy loba anjeun jidalana kana maduan ka kami wa qaulihi ta'ala sareng dauhan Allah ta'ala wajadilhum billati wajadil sareng kudu maduan anjeun hum ka itu kaum billati ku perkara hiari tulati eta asanu anu leuwih alus witoriki tegesna kalawan jalan allati anu tastamilu anu ngurung itu lati ala naui irfakin kana warna leuleuy bihim ka itu kaum waman sareng ari sabae jalma eta lam yakun teu kabuktosan itu man eta fatonatan pinter lam yumkin mangka moal konganghu ka itu siman naon ikomatul hujjati ngadegeun hujjah walal mujadalatu sareng teu naon papaduan wa hadhil ayatu sareng ari ieu pirang-pirang ayat wa ingkanat sanajan kabuktosan itu ayat eta waridatan anu kawarid bi ba'dihim dina sapalihna itu rusul illa annama angin sanyana perkara sabata anu tetep itu emak liba dihimpikeun sapalihna itu rusul minal kamalinya tanah sifat kasampurnaan aladi anu layatimun teu sampurna naon al maksudu anu dimaksud illa bihi angin kalawan itu ladi eta yasbutu anu tetep itu ma eta yasbutu anu tetep itu ma lijam ihim bikeun sakabehna itu rusul pasabatat mangka tetep non al patona tu sifat patona lijamiin bikeun sakabehna itu rusul wa ilam yakunu sanajan teu kabuktosan itu jamiin eta rasulan rasul balaan biya abalik ta pirang-pirang nabi pakot ngan sakikituna naam laras al wajibu ari anu wajib lil anbiya pikeun pirang-pirang nabi eta mutlakul patonati mutlak sifat patona wa amar rusulu sareng anapun ari pirang-pirang rusul pal wajibu mangka eta ari anu wajib lahum ka itu rusul eta kamalul patonati sampurnana sifat patona wa idza sabatat sareng di mana-mana tetep non as-sifatu pirang-pirang sifat al-arba'atu anu opat itu sifat istahala mangka mustahil alaihim ka itu rusul naon adda duha
pirang-pirang lalawananana itu sifatul arba'ah wa maknas tihalatiha sareng ari maknana mustahilna itu adaduha eta adamu kubuliha eta adamu qabuliha henteu narima na itu adaduha asubuta kana tetep bidalili kalawan dalil asyar'i anu bangsa sara itu dalil wal zaizu fi hakihim wallah